Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Rohmat, remedial bahasa Sunda. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kagiatan diajar. Barudak jurusan motor erekong nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kewirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasih anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sakolahan. Manehna dagang nasi tutuk oncom jeung titit balado. Pangaosna 15.000 bu, cek Muhammad Kosasih ka salah sahiji guru anu kabita ku daganganna. Amai oge hayang atuh kaset cek guru bahasa Sunda nembelan ku budak lalaki anu keur ngadalagangan guru perkantoran. Mangga mai tembal Muhammad Kosasih tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Kami tuang rama teh ngungkut entok tanya guru bahasa Sunda bari ngasongkeun tai kanjut 5.000 muhun amai tembal Muhammad Kosasih sopan.